Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kahadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinareng salam anu salawasna ngucur ajungjunan urang sadayana jungjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeraskeun deui urang ngabahas perkawis penyakit agama di tiap zaman. Penyakit agama tika pungkur dugi ka ayeuna sami wae, nyaeta perkawis tina kamusrikan atanapi aya dinu disebat kafir, disebat munafik, sareng seueur deui. Cuman urang ngabahas anu perkawis musyrik sareng kafirna sareng munafik. Nyawat agama teh nyaeta rumaos mangeran ka Allah tapi sok nyasamakeun umat anu kapungkur percanten ayana Allah, umat nu ayeuna oge percanten ayana Allah nyaeta pangeran teh. Ngan masalahna dina uninga ka Allahna anu kusim kuring dibahas kamari nyaeta perkawis sifat wujud Allah teh. Janten panyawat agama teh nyaeta percanten ka Allah tapi nolak kana utusanana atanapi kakasih sifat wujud Allah teh. Panyawat agama eta, penyakit agama eta seueur anu teu kabuka dina katerangan seueur anu nerangkeun perkawis agama lumpatna naon, lumpatna paling kan halal haram, kana bener jeung salah, kana akhlak sing bageur, tah mentogna didinya sing soleh, jadi pentogna dinu kayakinan. Nu penting bageur, nu penting soleh, nu penting teu ngarugikeun ka batur, ka Allah mah cukup ku yakin wae. Sedengkeun awal agama teh nyaeta urang kedah kenal heula ka Allah. Tapi jalmi seseueurna sok ngalawan. Ngalawanna teh ku dalil deui. Milarian dalil keur ngalawana supados dijantenkeun alasan saleresna eta nafsu da kusabab alim teh narimana. Akhirna milarian dalil nu sanes sangkan tiasa nolak dalil anu kusim abdi didugikeun atawa kusaha bae perkawis ma'rifatullah. Contona henteu sah upami salat, upami teu kenal sareng Allah heula. Tah janten disangkana teh ngaruksak akidah. Terus upami katerangan kitu apa ku abdi kedah dirobah supados lempeng, supados ditarima sareng kahoyong jalmi-jalmi anu nolak. Sami sareng abdi teh ngarobah da memang teu dituna kitu piraku ku abdi kedah dirobah. Tah ieu nu sok janten salah pahamna nolakna teh ku milarian dalil deui anu tiasa nyaimbangan. Ieu penyakit agama. Lumpatna tah kamusrikan teh eta
sabab henteu kenal ka Allah, alim kenal ka Allah mangerana kanu naon kanu nafsuna, mangeran kana kahayang, sedangkeun Islam mah sumerah diri, sanes ngabela diri, ari ngaku la haula tapi teu weleh ngabela diri. Tah eta panyawatna teh, sabab panyawat agama mah nu didugikeun ku sim abdi kamari percanten umat teh ka Allah tapi alim ngalangkungan utusanna anu disebat wasilah teh, anu nyandak tali wasilah ka dunya ieu tah eta anu ditolak ti kapungkur, sabab ayana Rasul ti kapungkur ge ditolak. Ta eta panyawatna. Kafir musyrik teh sami bae kitu nolak kana ayat-ayat Allah, nolakna teh mending lamun teu ku ayat-ayat deui. Nu mawi musuhna para nabi mah janten nu disebat ahli kitab teh ti kapungkur ge, jalmi-jalmi anu dianggap alim, anu dianggap tokoh agama, ta eta anu nentang para nabi. Bilih teu percanten mangga ditinggal tina kisahna, supados naon ku abdi didugikeun kieu, supados mawas diri. Ulah ngarasa parantos beragama, parantos bener, parantos suci, parantos Islam, nu mawi di dieu dibuka ku abdi terang-terangan, sabab ngadugikeun anu salaresna mah pasti aya penolakan ti luar, sabab agama anu salaresna mah nyaeta nu disebat agama samawi teh, anu turun langsung ti Allah di setiap zamana. Eusi nama eta-eta keneh ngan benten perwujudan sareng benten zamana. Ari jalmi anu munafik, jalmi anu parantos lebet kana sistem agama, kana lebet kana Islam, anu parantos nempuh jalan anu lempeng, tapi didinya ngabalieur, lamun bahasa urang nama beungeut nyang hareup ati mungkir. Sabab kunaon munafik eta? Sabab micinta dunyana. Sabab upami parantos tincak siratal mustaqim bakal karaos dunya teh karasa nyiksa, karasa berat ninggalkeun dunya teh. Nu mawi ulah lalawora seueur anu nyebatkeun dunya mah moal dibawa paeh, eta makan nembera rasaan, tapi mangga cobian lebet kana cukang siratal mustaqim eta. Pasti kalah ngabalieur seseueurna mah, sabab sieun kaleungitan dunyana. Umawi dina Quran ge ditegaskeun seueur katerangan anu kapepende ku dunya, leuwih micinta paagul-agul kana harta kakayaan kulawarga jeung sajabana. Numawi urang kedah hati-hati kalebet ka sim kuring, da sim kuring oge sami ngadugikeun teh sanes kaluar bae tapi kalebet ka diri sim kuring. Jadi aya anu disebat robitoh, ngahadep ka guru mursyid, ngahadep ka para nabi. Jadi pengabdian teh dina agama teh ngalangkungan utusanana di tiap zaman di kapungkur disebat pengikut tea, tah ngalangkungan kadinya
syariatna hakikatna ibadah ka Allah. Lumawi dina Quran Allah sareng Rasul teh rerejengan wae gitu. Lumawi aya katerangan ge tina dalilna wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Janten taat ka Allah, taat ka Rasul, taat ka ulil amri. Ari ulil amri teh sanes presiden, sanes lurah, sanes camat, tapi guru nya anu disebat kapungkur para nabi. Tah upami nuturkeun para nabi teh eta teh ulil amri di zaman ieu ulil amri nyaeta ulama pewaris nabi. Numawi urang syariatna nuturkeun ulil amri di zaman urang. Sabab agama mah sanes hayalan, kudu kapendak, kudu nyata, kudu konkret. Tah ilmu nage nyata, ilmu perkawis agama teh, agama langit teh janten sanes diapalkeun terus dijantenkeun debat papinter-pinter eta mah agama ardi, agama kepercayaan. Sok sanajan sakolana di Makkah oge boleh teu acan kenal ka Allah mah teu acan beragama, sabab ngapalkeun dalil-dalil mah murang kalih ge tiasaeun pi agama mah wajib anol. Sok sanaos urang bodoh oge tiasa beragama, sok sanaos teu tiasa maca, teu tiasa nulis, urang tiasa beragama dilan Allah teh. Itu heula tisim kuring. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.